salah ngamerdekakeun jelema beelian. Jelema beelian teh rek lalaki rek awewe. Mun lalaki ngaranna naon? Abid. Mun awewe ngaranna ama. Aya bahasa khusus, kitab khusus tentang memerdekakeun jelema beelian. Itkun itu bimakna i'taq. Naon i'taq teh wa huwa izalatur riqi min adamiyyin. Nyata menghilangkan keabidan atau status keabidan dari bangsa manusia. Kan zaman dulu mah aya anu disebutkeun abid. Baheula mah aya jelema beelian. Jelema dijual belikeun. Karana teh mun lalaki abid, mun awewe amat. Ari anu jadi dalil, nu jadi asal dina kudu diperdekakeun adalah dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Nun cenah dawuhan Allah fakku raqabah. Da teu didalilan ge sebenarnya masalah ngamerdekakeun mah nya nggak sesuatu kehadean. Sebab manusia itu memiliki hak untuk merdeka. Karena jelema mah ya hak untuk merdeka artinya untuk bebas memilih, bebas beraspirasi pada umumnya. Tetapi bukan berarti bebas teh akhirnya melebihi daripada batas-batas anu tos ditangtukeun ku Gusti Nu Maha Suci. Gitu lamun keur nu iman nyari nu teu iman mah moal nyaho di batasan nya kumaha sia eta mah keur nu teu iman mah nu iman mah punya batasan. Sabab hartina merdeka teh bukan berarti bebas secara umum, tetapi nu disebutkeun merdeka teh adalah bebas dengan secara disiplin. Artinya bebas yang tidak melebihi daripada batasan-batasan dan norma-norma. Ngaran jelema kan memiliki norma-norma. Oge dina hadis disebutkeun dawuhan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman istangqadallahu bikulli udwin minhu minan nari hatta farji bil farji. Lalaki nu mana wae, jelema nu mana wae yang memerdekakan seorang muslim, maksudna nu ngamerdekakeun jelema beelian Islam, maka ku Allah rek disalametkeun dengan hitungan tiap anggahota dengan anggahota. Dia memerdekakan anggahotanya, maka Allah merdekakan dia anggahota dia dari neraka. Gitu. Muka saha jelema nu ngamerdekakeun sagemlengna, maka atuh sagemlengna awak manehanana diperdekakeun tina neraka. Hatal farji bil farji, sehingga farji. Nu jadi masalah emang aya kitu ngamerdekakeun amat atawa abid sapotong-sapotong. Eta nu jadi masalah. Harapan ari nu disebutkeun mukatab teh kumaha? Eta kan abid sapotong-sapotong. Nu mukatab nu dicicil kemerdekaanana eta teh sapotong-sapotong. Misalkan heuglah maneh merdeka tapi sirahna wungkul sih. Nah, bisa wae jadi sirahna merdeka tapi awakna masih naon? Masih budak gitu. Kumaha eta ya sapotong we geus eta sirahna wungkul. Tina kaumuman hadis nu me ayyuma rajulin a'taqa imru'an musliman istangqadallahu bi kulli udwin minhu minan nar jeung satulina. Yen netelakeun bahwa ngamerdekakeun abid atawa ngamerdekakeun amat teh
adalah suatu ibadah anu kalintang pisan gede ganjaranana. Nah cenah ibadah anu kalintang pisan naon gede ganjaranana. Mun aya keneh ayeuna nya rek dimerdekakeun. Ngan hanya ka zaman ayeuna mah geus teu aya naonna abidna. Tapi hayang boga ganjaran samodel kitu bisa aya, ada amalan yang seperti memerdekakan abid. Aya. Naon pan urang geus beda apalin ngaji diukna tuluy ningali alim pan kitu lin. Tuh, tuluy urang merhatikeun itu seperti apa? Ngamerdekakeun sabariji malahan. Wah, loba gitu. Jadi atuh hayang boga ganjaran cara ngamerdekakeun amat jeung abid ya tinggal ngaji. Ngaji itu punya pahala ngamerdekakeun abid jeung amat. Ari ngamerdekakeun abid jeung amat, ngamerdekakeun jelema beulian nu tadi teh pahalana, dia akan dibebaskeun dengan segala setiap anggota badanna dari apa? Tina seuneu neraka. Kitu eta mah. Tak pantes cek sarerea ge, cek para ajengan, cek para ustaz, cek para guru ngaran-ngaran ngaji mah euy ya adalah amal ibadah nu pangluhur-luhurna. Kitu cenah. Tuikeun kapan guru-guru urang ngadawukeun kitu. Eueuh nu saluhureun ti ngaji. Malahan apa mah nu kapoksang pan kitu ngadawuhna. Eueuh nu saluhureun ti ngaji. Salat model kumaha, puasa model kumaha, moal nepi kana ngaji. Nah, dina ngaji mah kumpul atuh sakabeh ganjaran. Jeung deui logikana rek bisa kumaha kana salat lamun teu naon heula, lamun teu ngaji heula. Rek bisa kumaha kana puasa lamun teu ngaji heula. Ning tuh jelas we nya. Mata paingan ngaji. Da geus bisa urang mah ngaji teh lain naon da kuda eta keneh nu diaji teh ayeuna mah moal macaan we kitab geus sakabeh kitab tamat misalkan ayeuna mah ilmu naon we geus tamat rek ngaji naon atuh ente lamun ngukur ka dinya ayeuna mah rek neangan ngaji teh anu sifatna nyarekan batur lain ngaji atuh eta mah jadi naon atuh jadi nyieun pipaseaeun atuh kitu mah. Ngaji teh lain ngala bisa sebenarnya mah dan nu diudagna teh lain tina segi bisana lain moal ditilai ku Allah bisa mah lamun teh amat tujuan ngajinya sebet bisa ngan eta mah dampak tina ngaji ka dituna aya naon aya bisa nu ditilai ku Allah nu diparentahkeunana mah naonna ngajina ngajalankeun ngajina ngalaksanakeun ngajina ngaji udah rek harti pokona ngaji gitu harus dah. Nah eta nu ditita mah urusan bisa jeung teu bisa itu mah paparinti saha ya Allah. Geuning tadi pan ngarah bisa moal bisa salat lamun teu naon ngaji lamun teu ngaji rek bisa kumaha pan kitu lin. Lamun teu ngaji rek apal kumaha. Geuningan aya nu ngaji teu bisa wae karuji mah ngagehan kanu blek si bisa ngapal ngagehan kanu naon cenah ngagehan kanu teu bisa wae nah kumaha ieu teh tong eureun ngajina kitu artina da ganjaranna mah tetep beunang tong eureun tong pesimis pedah teu bisa wae kudu abdi mah IQ na oge di bawah 0 nu kumaha ari di bawah 0 ya bingung gue ya IQ di bawah 0 ting nu kumaha di bawah 0 ya alah eta sanajan kitu akan bae jangan berpikir karena kemampuan abdi mah da belet akan bae kitu eta cenah atuh kitu mah geuningan sudah dihilangkannya perbudakan ya, dihapusnya perbudakan dari muka bumi ini tidak menghilangkan pahala bagi orang yang menginginkan pahala memerdekakan abid gitu tong ke matakeun bae malahan mending keneh eueuh abid riweuh aya
geuning keneh eueuh asal ganjaranana we aya dan nu pinter mah kitu. Orang tibalik hayang aya nu riweuhna. Cara awewe, loh ngajijikeun awewe segala. Awewe mah hayangna teh lipstickna. Nah, lain resepna salaki lain. Sok tanyakeun. Salaki henteu mere duit keur lipstick teh nih manyun. Urang ge manyun cek salakina teh bae neng teu kudu di lipstick da kang resep ka neng teh. Pan malahan teh porek dipake mah pan disusutan heula neng teh kan gitu. Kumaha lain hayang we cara batur pan kitu lihat. Namun tujuanana keur mencari kebahagiaan suami ya cukup sebenarnya apa yang diinginkan sama suami kecuali lamun memang salakina teh udah abdi meresep ka maneh teh ieu lamun maneh geus make lipstik oh gitu resep ente mah lamun geus make wedak ya itu resiko saha yang geus eta udah bungan resep Betul lah. Jadi ngamerdekakeun amat itu atau abid itu naon cenah? Ganjaranana adalah bebas daripada neraka. Ngan dina prak-prakanana walaupun amatna geus aya ya ilmuna mah dikaji menang ganjaran ditetep. Ilmuna dikaji dipelajari tetep we. Wajib urang nyahona bisi kajadian engke jaga aya deui kajadian misalkan anu naon aya deui peramatan aya deui perbudakan aya deui perabidan misi kan geus aya ilmuna di urang mungkin gitu ada barang mungkin eta mah barang mungkin ya kumaha dekersakeunana we bating ketedor dek teh aya perang dunia deui ya kan akhirnya banyak boyongan banyak budak diperjual belikan akhirnya kembali di ke alam baheula bisa wae karena dunia itu berputar tak kusab gitu ya tetep diaji mah adalah jadi ganjaran tak kusabab diajina kudu nyameureunana urang kudu nyaho etik-etikeun paduli lah moal oge sandeuna ayeuna ngajalankeun ya kan bae gitu ngamerdekakeun abid teh memeh lumpat kana praktekna kudu hafal heula rukun-rukunna. Rukun ngamerdekakeun jalma beulian aya 3. Hiji kudu aya mu'tik. Mu'tik teh jelema anu ngamerdekakeunana alias dunungan. Kadua kudu aya atik. Naon cenah? Atik teh nyaeta anu dijual belikeunana alias budakna. Oh jadi neng atik teh saha? Aya jelema ngaranna saha euceu atik? Atik CB. Itu atik teh naon? Dua atik lain atik eta maksudna mah. Ieu mah atikun nu dijual belikeunana alias jalma belianana. Katilu rukun teh aya segat alias segat atawa ungkapan lafad-lafad anu menunjukkan kana merdeka. Dawan musannif yasihu itqun min mukallafin malak sarihuhu itqun wa tahrirun wafaq. Mukallaf sah ngamerdekakeun amatna jelasna itkun jeung tahrirun pakuna maksudna ya sah itkun ngamerdekakeun teh tah geus sabada hafal rukun anu tadi sah ngamerdekakeun hiji mim mukallafin ti jalma mukallaf tah berarti mukallaf ini adalah mu'tik jalma nu ngamerdekakeun anak kudu jalma mukallaf. Naon nu mukallaf? Mukallaf teh lain artina Islam. Mukallaf teh kade. Mukallaf teh adalah akil balik. Makanya nu disebutkeun mukallaf ieu ditafsiranana mutlaqut tasarrufi walau kafiron. Orang yang dianggap sah
usahanya walaupun jelema kafir. Artina jelema nu boga akal tur balik. Jadi pertanyaan, apakah kafir itu mukallaf? Ya mukallaf. Artina mukallaf teh kan katuju ku perintah Allah. Jadi kataklif teh kaperdih kakeunaan ku piwarangan Allah eta ngaranna mukallaf. Anu kakeunaan ku piwarangan Allah teh nyaeta jalma nu geus baleg jeung boga akal. Cek Allah teh salat, jasa kewajiban salat eta kanu baleg jeung boga akal. Geuningan si mah kafir paduli wajib atuh salat teh kafir teh teu sah. Ongko wajib tapi teu sah sabab salat butuh kana syarat-syarat nu sejena lain mukallaf kul kitu. Oh jadi tepo datang kewajiban puasa nu kafir ge kakeunaan ku kewajiban puasa. Mun puasa teu sah, kumaha mun teu puasa doraka. Nah itu tak rugina jadi jalma kafir kitu. Tempo datang kewajiban kudu salat, wajib manehna salat. Lamun salat teu sah, dipaksakeun salat bari teu sah doraka. Kumaha atuh kitu mah geus setong salat doraka deh. Da kakeunaan ku kawajiban kaharti teu. Jadi mukallaf itu jalma nu geus kakeunaan ku kawajiban ti Allah. Kitulah lempeng nama di mukallaf teh jalma nu geus kakeunaan ku kawajiban ti Gusti Allah. Cek di dieu yasihu sah, ya sah teh naon? Sah ngamerdekakeun jalma beulian ti saha? Jalma mukallaf. Artina nu ngamerdekakeunana kudu jalma mukallaf sanajan saha teh kafir teh boga abid jeung boga amat loba ya ribuan diperdekakeun kumanehanana teh sah merdekakeunana sah atuh kitu meureun si kafir teh keuna ku keterangan nu tadi teu yen manehna ngamerdekakeun tuluy bebas tina naon tina neraka kitu tidak. Nah licik atuh kitu mah apa duli teuing teuing labongan sia make kafir kitu geus. Jadi ari dina praktekna jadi sah dina ngamerdekakeun masih kafir teh ngan gitu kan. Dari dina ngamerdekakeun mah teu butuh syarat anu di cara dina salat teu butuh syarat ngamerdekakeun sah eta ngamerdekakeunana mah cuman pahala mah keur nu iman kitu liat pahala mah keur anu Islam sorry ngeunah teuing atuh kafir lamun teh mah ieu. Terus mana bieu teh oge deui malaka nu geus ngamilik manehna artina nu diperdekakeun teh milik manehanana lain milik batur. Eta abid saha euy? Abid batur perdekakeun kurang jang maneh merdeka ya teu bisa loh komo kitu bisa ya eta abid saha eta nya aya abid batur diperdekakeun ku nu seje teu bisa nya kudu nu bogana kitu. Mang Zaid gaduh abid ngaran abidna teh Mang Bakar cek Mang Zaid teh kar ayeuna maneh merdeka sah da milik manehanana gitu. Sakitu cukup syarat penting nama tuluy dina ngamerdekakeun teh aya ungkapan-ungkapan anu sharih. Tah ina segatna teh aya anu sharih teh anu jelas. Kumaha anu jelas? Sharihuhu ari nu sharih nama eta bae mana cenah itkun aya kecap itkun maksudna lain khusus lain baku kudu itkun nu dimaksudnya adalah kata-kata yang diambil dari kata dasar itkun. Itkun itu kan kata dasar.
can jadi kata kerja, can jadi kata suruhan, can jadi tuliskeun karek kata dasar. Cek santri mah eta teh masih keneh masdar. Kata dasar. Kumaha manehna we. Tah, ngan bisa wae dipake kata eta oge apabila disusun menjadi suatu kalimat atau suatu ungkapan yang mengarah kepada ngemerdekakeun seseorang. Contoh maneh ayeuna itkun, misalkan maneh ayeuna merdeka lillahi, misalkan karena Allah angta barun minal itoki, misalkan ente bebas tina jaenon minariki, ente bebas tina riki bi itaki ilai, dengan memerdekakannya aku kepadamu. Nah itu kan aya kan bahasa. Nah itu seperti itulah loba. Atawa nangan we kata anu jadi non di nuraihan tidinya loba, seperti nyokot isim fa'ilna, misalkan sin sifatna fa anta atikun, anjeun ayeuna merdeka. Nah, gitu. Pokokna mah nyokot kata-kata tina kata-kata naon itkun itu adalah sorry teh nyata ungkapan anu jelas. Atawa aya kecap tahrir teh nyaeta tahrir yang merdekakeun teh. Misalkan anta hurrun, anjeun merdeka ya. Eta oge jadi kata naon cenah itkun, kata hurrun, atawa misalkan harortuka, geus ngamerdekakeun kami ka anjeun. Nah, lamun fi'il madi tina ataqo misalkan biasana sok dipake adalah a'taqtuka. Nah, kaula ngamerdekakeun ka anjeun. Nah, a'taq itu geus ngamerdekakeun kaula ka anjeun. Ya itu mah cek bahasa itu. Bahasa di urang mah bahasa urang, bahasa jelas teh yang ngaran bahasa jelas merdeka. Kan sakitu. Oh. Misalkan maneh merdeka, aya sinonimna bebas gitu lihat. Maneh bebas dari jadi abid kuring misalkan, itu kata-kata jelas. Nah, di antara ribat kata bebas mah dina bahasa Arab adalah fakku rokobatin, ya, bahasa fakku rokobatin. Misalkan ngomong si dunungan teh fakaktu rokobatak, kami geus mecatkeun ngabebaskeun anjeun tina kaabidan anjeun. Nah itu ge kata-kata anu jelas. Jadi cek pikih nama kieu anu sorih teh kata-katana hiji aya kata-kata atako teh kan artina ngamerdekakeun. Mata keningan lamun geus lebaran Sawal di urang mah geus jadi adat kebiasaan puasa Sawal genep poe tuluy geuningan sok aya salat, nah disebutna teh salat ataqoh. Salat ngamerdekakeun. Tuluy aya deui geuningan wiridan maca kulhu 1000 keur mayit eta oge naon deui? Ataqoh disebutna teh. Artina ngamerdekakeun. Jadi bahasa Sunda atakah. Teu ataqoh bahasa Sunda mah atakah. Bedakeun ngaratu sarua teuing kitu we. Nah, hiji kun, dua kata hurrun atau tahrir, katilu kata fakkun. Wasaha bil kinayah jeung sah deui bil kinayati ku kinayah. Makinayah teh sindir sampir biniyatin tangtuna oge dina kinayah mah butuh niat. Nah, jadi tadi kata soreh ayeuna kinayah. Dina segat teh aya segat anu soreh nyaeta anu tadi. Aya deui segat teh anu
kinayah. Kumaha kinayah teh? Kinayah teh sinir sampir make majaz gitulah. Dina kinayah mah biniyatin minhu. Kudu aya naon? Kudu aya niat. Seperti mana? Kaya maulayah. Seperti ngomong gitu. Ka abidna teh, ya maulaya. Dunungan. Nyebut dunungan. Lamun dunungan berarti lain naon atuh? Lain abid. Tah lamun weh si dunungan teh ngomong ka abidna dunungan bari dina atina niat ngamerdekakeun, maka eta jadi naon? Jadi merdeka. Misalkan ngaran abidna teh Mang Dadap. Dap jadi dunungan ayeuna mah tah mun niat manehanana ngamerdekakeun hartina sadarajat jeung dunungan berarti jadi merdeka teh ya. Maka itu merdeka. Nah, kunaon ngamerdekakeunana? Ku segat kinayah. Karti jelasnya. Geus jelas mah. Ngaran Mang Abid. Tempo teh ngaranna Mang Abid. Aya Abid ngaranna Abid. Bid maneh mah Abid teh. Sapapanjangna ge maneh mah Abid we nya. Eta ge sebenarnya bisa jadi kinayah oge, kinayah kana kaabidan. Lamun dimaksud ente Abid teh Abid ngaranna ya meureunana lain Abid, lamun statusna ya Abid. Ayeuna diganti si ayeuna si Mang Abid teh rek diperdekakeun. Bid ayeuna mah maneh teh merdeka. Sore atawa kinayah? Kinayah sore. Ayeuna Bid ayeuna mah jadi bapak Abid. Naon eta ngaranna? Bisa kinayah itu. Oh, jadi bapak Abid. Atawa ente teh jadi dunungan Abid. Noh, kumaha jadi dunungan Abid? Artina merdeka teh ya. Terus wa'id ku juz'in min raqiqihi sara aw syirkatin ma ghairihi id aisaro. Tah, ieu nu tadi. Wa'id ku juz'in ari ngamerdekakeun sajuz min raqiqihi ti abidna yasaro bisa berjalan. Hartina sah ngamerdekakeun sebagian naon? Abidna. Maksud sebagian abid lain abidna loba diperdekakeun sebagian lain. Abidna ngan hiji diperdekakeun sawareh. Gitu. Mungkin bisa. Nu tadi teh aya mah. Mang Abid, maneh teh ayeuna merdekanya sirahna we ungkul nepi sirahna we ungkul jeung dada pek we anu atawa sirah we jeung suku beuteungna mah teu merdeka misalkan. Ya bisa wae. Nah, jadi artinya sah. Diperdekakeun sapotong sah. Ngan tempo rek nitah bingung. Nah kumaha? Urang rek nitah ka abid ai sirahna geus merdeka. Beuteung abid. Urang mah nitahna rek kana beuteungna we unggul misalkan. Da sirahna mah naon ieu? Merdeka. Hampuranya sirah mah moal dicoo da naon eta mah merdeka. Erek naon aya ieu mah? Beuteungna misalkan. Laikeun kitu ini teh beuteungna teh teu make sirah. Kapaksa meureunana deui mimilu. Nah, kumaha eta tah aya aturan khusus di pelebah dia nu disebut mukatab teh ge. Dina mukatab kan karena setengah naon merdeka, setengahna deui. Nah, make we tapi aya syarat-syarat tertentu. Nah, gitu. Tama nu geus ge, geus kabahas. Mun teu salah mah. Aw syirkatin ma ghairihi idza sara atawa ya abid teh milik bersama. Jelema milik bersama. Abid milik bersama nu bogana teh aya duaan. Sebab ieu teh hasil tina ghanimah jadina teh kudu dibagi dua ieu teh direcah ari rek sabelah ewang piraku. Ya kepemilikanana we wungkul eta teh. Jadi nu sabelah milik si anu, nu sabelahna deui milik si anu. Ayeuna rek diperdekakeun, sabelah nu urang mah merdeka we. Naon da atuh pusing ayeuna tempo urang butuh si itu ge butuh di sarua mah rek babarengan. Nah, sah perdekakeun sabelah bisa. Ari nu asal nu manehanana we. Karita
Jadi kembalinya karena malaka asal milik manehanana. Teu. Ari lain milik manehanana mah nya dongeng ngaranna tuh. Gitu fatik alaihi ma baqiya bikimatihi fil hali wal musiru qadra hissatihi. Tah kumaha lamun kitu kieu jalanna perdekakeun ku anjeun anu sabagian deui. Kan ini abid milik bersama, milik duaan. Nu sabelah kan geus diperdekakeun ku urang teh. Ieu sabelah deui kumaha? Kalau mau harusnya nu sabeulahna deui perdekakeun we ku ente mabakia bikimatihi, artina dengan harganya alias dibeli we ti babaturan gitu. Mang mah orang beli we lah habis teh ku abdi ngarah puguh hayang nyekelna ari ku ente wungkul mah da jeung ente mah kan urang bingung. Cek anu babaturanna teh heugua aya asal saimbang we ari kitu mah asal saimbang pan urang apalin harga ieu teh sekian. Abid nu ieu mah pan hargana teh 500.000 murah-murah teuing. Misalkan yalah udah kan nu 250 nu urang nu 250 kan nu ente tah nu 250 geus aya mah gantian ku kuring tah kan jadi we deukeun itu mah kitu. Da hartina eta teh ngaberdekakeun dan nu manehna kan geus diperdekakeun perdekakeun ku manehanan teh langsung jeung abid da geus dibeuli ti si anu maneh teh pan kuring ngaberdekakeun ka maneh bebas nama kabeh teu kitu. Jelasnya itu lamun milik bersama eta teh kontanan fil hali kontanan lamun boga kumaha lamun teu boga wal musiru naon cenah qadara hissatihi lamun nu teu boga kumaha aduh kumaha abdi teh da sulit teh susah teu boga ieu teh rek meulina oge ya saukuran kanyutna we tuh maksudna kumaha ya saukuran mampu na we semat mana harus teh wah sabarapatna lah atuh kadinya. Jadi berarti kadisi itu teh anu memiliki nu saurang nadi kan tidak memiliki sepenuhnya da keur bati tata dina ge tidak memiliki sepenuhnya ayeuna lumayan lah ya kemang kan 250.000 kan kemang teh ya ngan abdi teh kerek boga 10.000 itu we mahi kana naon ya 10.000 na ya paling kana kanyutna atau kana sikina wungkul ya enggak saya tanah wungkul misalkan gitu ya boleh gitu atau paling celina wungkul atau sakitu mah ya entos saya naonna celina gitu jadi artinya sabogana ger nyirian maksudna mah nyirian da intina mah ngarah ka dituna diperdekakeun kabeh kitu intina mah ngarah semuanya itu jadi merdeka gitu. Lebar pan ku ganjaran anu tadi teh alhamdulillah wah di kitu diboleker-boleker mah gerasok malahan lain eta na wungkul mungkin teh parat ka ditu lamun si abi teh boga turunan boga anak ti manehanana boga incu ti manehanana kumaha wa malikul usuli wal furu'i tutaku kal mirasi wal mabi'i mun meuli hayam keur ngenog meuneu hayam keur orokan berarti hayam jeung anak-anakna kitu oh ieu kuring boga abid jabading anakan ti aing eta abina merdeka kabeh keur meukeur anak ti manehanana mah da naon gitu merdekakeun kabeh beda aya amat anu dibeli aya amat nu ditikah aya nu henteu pan keteh tah kitu ke eta mah urusanana jeung patula-patalina jeung ummul aulad ya ummahatul aulad ya itu aya babna ke terakhir itu mah masalah ummahatul aulad terus limotikin hakul wala'i wajaba thumma liman bi nafsihi ta'assaba nu mana apa nu bieu itu mah ayeuna si mu'tik nah li mu'tik cek nu tadi teh mu'tik teh naon jalma anu ngamerdekakeun li mu'tikin keur jalma anu ngamerdekakeun hakul wala ada hak wala nah
Bagi orang yang memerdekakan amat atau abidna, dia memiliki hak wala. Non hak wala teh ya kembali ke bab waris. Aya nu disebut asobah wala. Kan asobah teh kabagi dua, aya asobah bin nafsi, aya asobah bis sabab. Aya atawa ke bahasana, aya asobah bin nasab, aya asobah bis sabab gitu. Kadinya eta nyurupna. Aya asobah teh asobah karena nasab dengan nasab, aya deui asobah teh dengan sabab. Di antarana nu asobah bis sabab adalah asobah wala. Nyata dia itu memiliki asobah. Apal asobah? Bab waris teh geuningan dina bab waris, asobah teh adalah bagian yang menghabiskan rek saeutik rek loba gitu kan intina mah. Asobah. Jadi dia punya asobah wala. Jadi artinya si mutik jadi ahli waris. Anu ahli waris teh jadi asobahna. Ketika si abid anu diperdekakeun teh meninggal. Gitu kan diperdekakeun teh boga modal, boga duit. Si abid teh perdekakeun contoh ya kieu misalkan. Dap mangga dap. Maneh merdeka yeuna. Tah duit bawa ku maneh 5 miliar ya, pek keur maneh. Jik merdeka hirup we kuma sageunahna anjeun. Pek kadinyangan me HPW sing cicing dina agama. Ditampi nuhun atuh ayeuna mah abdi bade pamitan we mangga pek pamitan jig meuli imah di mana di Marga Asih meuli we imah di Marga Asih nu palebah anu rada elit atau lain anu biasana misalkan saya meuli cicing di dinya maot sab cicing di Marga Asihna deukeut susukan pisan. Nah cicing kana jika deket susukan segala rupa. Misalkan kamanakeun ieu warisanana kabeneran kan amat aya non abid kan ari abid jelema beurian tiba heula geus 50 tahun atuh geus teu boga dulur teu boga naon segala orang terasing keur mah keur da aslina oge tibang ti nagara jin misalkan. Wah, urang mana mah kitu kan. Teuing di mana jeung eueuh we jeung ditanyakeun teh nasab-nasab nepangna jadi abid ge tiba heula kusab teu boga nasab misalkan. Kamanakeun ieu hartana? KRT-keun kitu we di Marga Asih teu bisa. Siapa ahli warisnya? Tanyakeun heula, Kang ari akang cicing di dieu teh status aslina tadina naon? Abdi teh jelema beulia. Manyanya mayit ngomong pananyakeun anak gaman. Nanyakeun ka abid henteu tanya heula pan memehna. Malahan papadon heula kitu we. Matak dina nalika ngamerdekakeun teh si dunungan make heula wanti-wanti. Pek jangdap ayeuna majik pindah reka mana we oge ngan kade ulah poho pan kuring teh urut dunungan maneh. Ieu mah mi HP teh itu ini teh bisi aya patula patali anu teu digudaga-duga teh nu teu dipikah hayang teh tapi dah anger aturan pangeran kudu dijalankeun gancangna carita diterima tuluy maot papanan meureun boga wasiat boga surat sakti. Maka warisanana kamana? Kamana cenah? Ka dununganana nu ngamerdekakeun mun teu gablek siapa-siapa. Kumaha lamun boga siapa-siapa misalkan aya kabeneran dulurna pangna pindah ka Marga Asih ge sabab di Marga Asih boga dulurna ngan jelema merdeka kumaha tsumma liman binafsihi ta'assoba ya ka anu sanasab jeung manehanana pek ngan lamun ternyata dulurna teh awewe kan teu miakeun harta berarti aya asobah ka saha lompatna ka dunungan nu ngamerdekakeun teh eta nu kitu teh namina asobah naon asobah wala. Asobah wala itu lah bisa dikatakan asobah karena jasa dia memerdekakeun gitu. Boleh memang gitu kuduna walau ma'akhtilafi dinin. Nah aya leuwihna walaupun agamanya berbeda
walaupun agamanya berbeda kebenaran anu jadi abdi teh tadina teh kafir ya memang kafir nepikeun ka diperdekakeun ge misalkan modar kafir paeh pan kan aya nu maot aya nu paeh anu modar anu kojor kan beda-beda nah maot kumaya ya kembali we ka mana kamu jadi artinya si motik tetap kabagean orang yang memerdekakan tetap kabagean itu jadi asobah disebut nanti asobah non cenah wala yasihu bai'uhu wala hibah jeung teu sah ngajualna jeung teu sah ngahibahkeunana ya jelas lah kitu sekali deui jadi ngamerdekakeun jalma beuliean teh adalah sesuatu taqarrub ibadah anu gede pahalana ayeuna untuk naon ngaranna teh ngabuktikeun di zaman ayeuna kan teu aya jalma beuliean tapi pahalanya masih tetap ada ayana di mana dina pangajian mata kudu daek ngaji mah gitu kan ayeuna mah bisa tina live streaming we eta mah lalajo lain ngaji naon cenah eta mah lalajo ngaji mah ya wayahna kudu aya naon ngan lumayan daripada ngadeengkeun teu pararuguh tak kitulah mudah-mudahan we jadi ilmu keur urang sararea amin ya Allah ya rabbal alamin awsala bismillahirrahmanirrahim ya kitab mi asal hukum Quran regepkeun yasihu in kun mim mukallafin malak sarihu kun wa tahrirun wafak mukallaf sah ngamerdekakeun amatna jelasna kun jeung tahrirun fakuna raqabatin wa sahabil kinayah biniyatin minhu kaya maulaya raqabatin jeung sah ku kinayah oge syarat niat lir nyebut dunungan oge wahid ku juz'in min raqiqihi sara au syirkatin maghairihi idaisara jeung jadi merdeka disebut sawareh tawa syarikat mun bisa mayar kabeh lain mere mayar kabeh fatik alaihi ma baqi biki mati fil hali wal musir qadra hissati merdekakeun anu batur ku hargana kontan nu musir merdekakeun anuna wa malikul usuli wal furu'i tutaqukal mirasi wal mabi nu ngamili kolot anak jeung incuna merdekakeun bawaris beunang meulina limudikin hakul wala wa tumaliman binafsi tasoba kanu ngamerdekakeun tetep akwala terus kasobah namun tong dicela walau mahtila bidinin aujabah wala yasihu bai'uhu wala hibah tetap wala najan beda agamana rejeng tesah ngajual rejeng mikeuna Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala wa sami fadlika wasi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fatah ya Alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.